Lamben awas ya lamun maneh salah. Tok coba anu eta trompetna. Terorere torere gitu. Urang cing ieu geunaheun teu. Geunaheun mereka ditu nya. Bari leumpang ka ditu. Tapi leumpangna kudu balik. 1 2 3. Terorere Balik leumpangna. Geus kumaha teh maneh? Heeh, nah asa anu aneh euy maneh make sepatu kitu. Neneng ieu mah khusus sepatu paranti upacara ieu teh. Eueuh batu mah nu gablegan ke patut teh maneh. Lagi tukang ngaduk Gagabah wae setak. Oh, bae tuh ayo sok. Seenak Lempang ka mah ditu. ieu mah. Balik tegak. Sok, 1 2 3. Torere torere. Toreret, teret, teret. Jalan di tempat we latihanana ulah bari leumpang lah ame balik. Oke. Sok cenah geunaheun heula ame engke batur rasapeun sia ningali teh. Nya, Nyangkung euy. 1 2 3. Torere torere gitu. Terus torere torere. Aduh capek neneng euy. Oh, balikan ieu tuh urang heun. Torere. Tong balik goyang atuh. Tong digoyang kitu we biasa kitu tah. Sok, anu urang geunaheun. Toreret gitu. Sok. Mah kikian. Teu kudu lah. 1 2 3. Torere toreret. Dung dung tek. Dung tek Kudu kitu. nabi sia dan nabi aing mening naweng ke ripu Aing aing mah mah. teu kudu nanggeng, biasa we tegak. Ari bieu ti tak kieu cenah. Teu kudu. Kayak ningali ku batur saera. Kudu alus urang teh tampil Agustusan. Ngusur atuh capek sia teh Aing aing teh. mah. Mending aduh Ih, kesan aing mah. ngorolok kieu yeum. Kudu bae teh urang teh era sia jang Agustusan. Aduh kudu alus pisan. Ya heueuh atuh. Ku RT RW sabari hiji urang teh kate loba sia di Keseluruhan Heueuh. urangnya golah. RW RT sabaraha digabungkeun tah ka lapangan teng ka teh. Urang teh ieukeun meuleuh. Heeh, kudu era geus didaftarkeun mangkaning. Aduh atuh neneng da ripu urang teh Sok cing sakali deui. Aing mah rek mengundurkan diri we ripu Tong aing mah atuh euy. lebar geus mayar ih. Nah nu lain we lah kitu. Aing mah. Urang ngereunula capek tuh naik sia teh. Neng, urang mah euy kikean mah baris berbaris mah teu sanggup aing mendingan kuling ngaramet aing mah. Lebar atuh geus daftar mah teh. Yeuh. Pangeran. Neneng maneh apa tuh basa kamari mending bangku ge geus beak sapotong ku urang ieu maneh. Naon maksudna bangku beak sapoto? Heuh nyata aing mah maneh sok Teu kira tamat apa. SD. Heuh teh eta. Aing mah. Urang mah leuwih hade kuling ngaramet aing mah daripada kikean mah Aing ibu. mah. Teu Aing sanggup. maneh ni cita-cita teh atuh jangan jadi naon, cing. Cita-cita mah yang luhur atuh sore neng urang teh. Matak sekolah ge kudu luhur. Heeh. Ulah aduh aing mah cita-cita sekali deui urang nanya. Mana cita-cita jadi naon? Cita-cita mah yang luhur neneng urang teh ieu nya tingali gerak kumaneh heuh. Mana rek ka mana eta teh? Rek naik kapan hayang luhur ieu mah. Lain kitu. Naon Pada sirabuh, sirabuh. ongko bieu teh urang teh pan cita-cita urang teh luhur dodol. Heeh, lamun cita-cita luhur kudu sakola heula nu luhur. Teu pan teh urang teh naik ka luhur jadi cita-cita urang teh luhur dodol. Ka SD heula atawa ka TK, ka SD, SMP, SMA, SMA terus kuliah. Oh, gitu. Nah, teh. Urang teh langsung gitu urang teh naik ka luhur gitu. Jadi cita-cita urang luhur. Kalau ke isdet bener maneh yang labuh murunan. Oh, gitu Sok neneng. buruk turun dah. Mau jadi ya teh miluan teh. Wah, aing mah mendingan kuling ngaramet teh kikian mah ripu euy teu sanggup aing mah. Neangan nu lain maneh. Tuh geus geunaheun teh ngalatih. Oh, neangan nu lain lah urang mah mau mengundurkan diri ripu aing mah. Kitu baiklah. Itu we belajar ngahormat. So teh maneh ulah da urang teh apa? Sok. Hormat gerak. Gerak, gerak. Geus cenah cerita teh. Geus Ngusut tuh urang capek yang minum teh haus. Pemilu satu urang ge cilaanan teh. Kikian ieu nu burung aing mah teh hayang. Mah lancar we engke maneh teh. Maneh we teh nu kitu teh mah meni Duk cek. rupa-rupa Duk cek. gelo.